Gambaran. Gambaran. Oh, gambaran pami abdi. Gue iya ambek gitu sareng asa nu. Mahnya. Abdi gambaran abdi. Bulut sareng asa nu. Luka abdi salami ya. Abdi sareng asa nu terus sabaraha bulan. Teu paling pundung gara-gara kamari lengser wangi. Gara-gara lengser wangi doang. Gitu. Soalna abina oge henteu neko-neko. Asalna oge henteu meureun teu neko-neko gitu jadi. Ya adem ayem. Ari bade masihan terang seseorang anu nuju aambakan karena cinta mah percuma mal di kuping gitu. Jadi mending engke tos reda. Tah, tos reda. Kan nanti namanya teh kami ada 3 orang yang tidak bisa dikasih ada 3 orang yang tidak akan mendengar kumaha sih? Ada 3 orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. 1, orang yang jatuh cinta. 2, orang yang stres. 3, tukang judi slot. Iya meni asa payun teh. Pokoknya mah hindari anu bakal ngajantenkeun piambekeun picemburuan nu kararitu we. Anu kah kayaknya nyadoskeun nu kitu abi baluang. Baluang cie cenah. Abi mah teu seueur ieu sih. Teu seueur naon nya. Da soalna kuncina saling percaya. Komode LDR. Dan abi kedah tiasa ngayakinkeun anjeunna. Gitu. Bima tara aambakan. Tapi kamari mah pundung oge henteu lah bisa kedap gara-gara lengser wangi teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh teu kinten-kinten abi nuju poek kitu maksana teh lampu ngabeletuk lampu jamban teh kan jamban mah teu kengingnya teu kenging pareum nya. Teu kenging pareum kan lampu jamban mah ari si posisi handphone teh di dieu ngantosan subuh kan poek kitu nya. Jol teh lengser wangi teu tiasa dipencet eta HP meni reuas teh ambisieun reuas gunung kali teh tapi teh lami baikan lagi soalna bade pundung oge ngemut heula kan ieu masalahna sepele piraku masalah sepele pundungna kedah berhari-hari kedah berjam-jam gitu. Pundungna oge hilapnya eta abi oge sok hilapan pan abi mah menuju pundung teh. Nya. Sok abi mah sok hilapan pundung teh. Tara pundung abi mah. Tara ambek. Sok hilapan. Pan pundung gaya bitannya eta abi seneng mantangan bitan wae. Hilap abi mah hilapan wae kami menuju pundung teh. Soalnya saya mah gak suka marah-marah
nanaonan ambakan teh ngarungsing dirinya lira menurut abi mah. Pamil biasa sabarnya mending sabar daripada rieu hate panas gitu. Apa misalkan tarik napas, ngusap dada, sabar, adem weh, adem, tenang gitu. Temen asalnya sok marah temen, tuh asalnya darah marah. Komodo paminaw ponte, cara marah-marah. Abi ka bumi rarancangan. Abi nuju rieu tos marah-marah jol ngalewat teh meme menipas pisan cariosana leres deh. Nya eta teh Cindy pamit teh Cindy nuju kesel. Kami nuju kesel, nuju hoyong meledak gitu, hoyong meledak-ledak. Kadang marah teh gila sesaat, kadang pami nuju marah teh kan hilang kendali, hilang pikiran gitu, sulit mengontrol pikiran tah. Daripada angke teh menimbulkan kekecewaan di orang lain atau napi aya cariosan anu sakadasna teh kedah dikaluarkeun tah aya saya nama mending ngusap dada, astagfirullahaladzim tilu kali, terus tarik nafas, buang, senyum. Itu cara sederhana. Kedua, bisa dengan cara mengambil wudhu. Ketiga, bisa untuk tidak berkomunikasi dengan orang yang akan membuat marah. Jadi merenung nyalira, tenangkeun heula terus tenang nembe nyarios gitu. Hindari, pokoknya mah pamit tiasa sabar mending sabar. Rawas kene sabar, nikmat kene sabar. Gitu. Teh Mei menurut teteh sikap lalaki naon anu mantak awewe ambak? Friendly. Kadang mah eta. Terus kedua mah menunjukkan perhatian yang berlebihan gitu pada orang lainnya. Teme itu tuang alhamdulillah atau leres pisan teme. Mama mending abi ge gitu kan silent treatment wae, tapi engke pamita sarada tanam nyarios embe tiasa ngobrol di sareng jalmina abi nuju entos bad mood entos abi mah bakalan jempe abi mah mending kana jempe gitu daripada pas nuju ambak abi nyarios yeuna teh aya kata-kata anu menyebabkan kekecewaan, kecewati abi kecewati itu gitu. Teh Mei ngangge pensil alis teh ente kunaon gitu cak-cakan kieu kenteu teh wow teh rapihnya saling melengkapi kada saling melengkapi nu hiji ceplas nu hijina jempe wae jantan ke pami aya masalah naon terus pami misalkan nu hijina ngabetem kayak pami aya masalah teh ngabetem deunana kan gitu kedah milarian anu saling melengkapi. Lala istri nu kesel saena kumaha carios
Kieu we, sayang kamu kenapa sok nyarios gitu. Ulah kieu nya tanambi peser mamen anu bikin mood. Kabogoh nuju bad mood, ayang nuju bad mood. Dilarian mamen anu favoritna. Ya, terasa pasarkan coklat, pasarkan es krim. Tuh, paminta yang jalan-jalan yuk. Bener banget Teh Mei, asa nu teu salah beli Teh Mei. Teh Mei calikna na kursi goyang. Teu tuh teu ngagoyang, pami kursi goyang mah kedah ngagoyang. Teh Mei, mun cewek nu cemburuan kudu ojaikeun nya Teh Mei. Pami anu cemburuan berarti eta teh tandana dia teh tidak percaya diri, berarti kamu harus bisa meyakinkan dirinya bahwa kamulah hanya cewek satu-satunya. Biasa nama rasa cemburu yang berlebihan tuh ada penyebabnya. Ke satu, karena dia pernah melakukan kesalahan, terus kesalahan teh dilakukan kembali. Kedua, karena semakin kurangnya kepercayaan. Katilu karena takut kehilangan. Sana mah gitu. Betul? Tuh. Teh Mei nyaah ka sana, nyaah atuh. Aduh. Pertanyaan yang konyol. Teh Mei kumaha mun boga kabogoh can sepenuhna bogoh ka urang. Yakinkan, pertahankan, buktikan. Soalnya kalau udah dalam satu ikatan berarti itu tanggung jawab bersama gitu. Karena pernah diselingkuhin teh jadi kirang percaya tah gitu biasa nama teh. Jadi babukan pami tadi teh nanti lamina teh soal nanya pami misalkan abi mami nyamut nate kieu abi mah kieu karena kita sudah terikat berarti aku milikmu bukan milik yang lain, berarti aku sepenuhnya hanya untukmu, berarti tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam cinta yang sudah anjay. Meni males nyarios teh. Maksudna teh janten pami misalkan entos ngahiji nya berarti entos gitu. Berarti abi teh kedah ngakat orang yang lain. Gitu. Tapi pami cinta teh teu yang egoisnya, teu yang hoyong dicintai hungkul, kedah tiasa mencintai, teu yang pami hoyong di treat like a queen, berarti kedah tiasa nge-treat like a king na oge gitu. Pami misalkan kedah saling kan cinta teh. Kieu cewek, cowok, janten kieu kan. Pami misalkan berat sabelah teh enakeun, berat sabelah teh enakeun. Sabelah teh enakeun kan janten kalau mau memasukkan harus diudahin dulu kan teh baru boleh masukin orang baru ya. Kalau jangan jadi orang yang jahat ya. Kalau misalkan belum sanggup atau belum bisa melupakan masa lalu, jangan mencari kesembuhan pada orang yang baru. Jangan mengharapkan kesembuhan pada orang yang baru gitu. Padahal seorang masa lalu teh tak acan beres, tapi biasa abi mah bade bobogohan deui supados tiasa ngahilapkeun itu. Bujong-bujong pek teh hatena teh masih tetap jeung itu. Ieu teh anu tadi nanu bade menyembuhkan teh bilih ikut sakit oge gitu. Orang yang
berusaha menyembuhkan lukamu tapi kamu malah tancapkan pisau gitu. Aduh kita kayak gitu. Tahan pami misalkan tak acan beres sarang masa lalu, bereskan heula. Tak kayak egois gitu, tak kayak iya teh kunaon sih ulah mau. Karena orang baru gak tahu apa-apa tapi malah jadi korbankan iya gitu. Entah gitu abi oke teteh pernah kayak mangsana teh serang abi teh terus jadian lami kok tiba-tiba dia teh nyari-nyari masalah kayak abi henteu selingkuh, abi henteu naon-naon kok nuduh-nuduh wae gitu janten kayak bingung. Oh pas putus dia teh balikan deui sareng mantana. Oh ternyata abi teh hanya batu loncatan gitu. Pas itu na aya wih deui jeung itu tah gitu. Teh ulah dugikeun janten jalmi nu kitu nya. Mi kah teh me kumaha lamun rumah tangga jarak jauh kedah saling percaya eta kunci kahijina makan kaduana kumanya sami we meureunnya pami rumah tangga tebih jika bobogohan tebih LDR tebih gitu kedah aya seueur komunikasi deh kedah seueur komunikasi atau pami LDR mah teh me pami misalna jojol banget tanpa sebab arurang lalaki kudu kumaha kedah naros pami tiba-tiba jempe kedah naros teruskan kunaon gitu sok nyarios pami misalkan nyarios pami ambil lepat abi nyuhungkeun hapunten gitunya terus ku nyariosna oge abi tiasa ngarobih diri gitu pami henteu nyarios wae mah abi teu terang kesalahan abi naon mending carioskeun gitu jangan terang gitu. Abi pami misalkan suatu saat gitunya abi tiba-tiba iya weh mangsana teh aya kecewa tapi kan abi kan tipe anu memendamnya abi tipe memendam janten bakalan jempe pami misalkan nuju emosi mah tapi tah selang pami abi mah butuh waktu tah tos sehari abi silent treatment tah enjingna we nembe serius puntennya kamari teh abi teh nuju halim nyarios kumaha kieu abi teh kecewa kieu tah gitu gandeng bau jukut didinya we bau tumila nah jadi loba anu curhat teh naon saling bertemu seseorang bagi saya adalah pembelajaran hidup janten kieu nya abi ngambil pengalaman abi sareng mantan abi kapungkur abi dinyeri hatekeun ke oh berarti kayak abi ka pasangan abi teh kayak gitu kapungkur abi diselingkuhan oh gitu geuninnya rasana diselingkuhan teh nyeri oh berarti kayak abi ka suami abi teh kayak gitu kapungkur abi ngabohong kabogoh abi dugikeun ka teu percantan deui ka abi oh berarti kayak abi teh kayak gitu selalu mengambil sisi positifna gitu sebagai contoh yang baik gitu oh janten patokan gitu berarti abi ka suami abi teh kayak gitunya kumari kapungkur ge mantan abi kieu oh gitu kami abi masuk gitu abi besok melihat sekeliling dari mana weh iya aya permasalahan naon oh ternyata ieu teh gara-gara komunikasi kurang gitu gitu ya pokoknya mah tak kayak neko-neko lah pami hoyong dicintai dengan sepenuhnya kamu jangan neko-neko tak kayak neko-neko gitu tak kayak sok neko-neko ngartos tuh sih pami hoyong dicintai sepenuhnya berarti tak kayak selingkuh tak kayak kaditu kadieu tak kayak itu iya kanu sanes gitu kayak neko-neko aku hoyong disetiaan tapi ente setia kan aneh sok aneh tuh menjadi pembelajaran hidup kan teh jadi jauh lebih bijak oke diri kita nyakan iya betul kan pembelajaran hidup terbaik itu masa lalu teh abi jadi second option alas ya seredet aing jeung teh koma
Tibra ieu mah bade peureum teh dibaturan ku teh meme sehat-sehat teh bager sami-sami aregi sehat-sehat ah. Teh hayu balap lompat aing mah senalna pegat. Tos siap nikah teh meh kami dicarioskeun tos siap nikah mah teu acan sih. Kumargi kayak dukanya setiap orang punya pandangannya masing-masing gitu. Kami jatuh cinta gitunya, kami hoyong bobogohan hoyong cinta gitunya, tekenging hoyong cinta nah hungkul, tekenging hoyong mengharapkan cinta nah hungkul, tekenging egois berarti kedah siap jatuh na oge gitu. Pas jatuh na arurang kedah kumaha, kedah support, kedah salingna sanes saling juntrungkeun tapi saling menguatkan gitu. Tekenging hoyong cinta nah hungkul tapi kedah siap tina jatuh na oge.